Ieu ge panas termasuk teguran ti Gusti Allah. Kade ulah ngarasa aman sia nonton TV bae, nonton film bae, SMS-an bae, HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi, terus maling, terus zina, terus mabok dan lain-lain sebagainya. Deleukeun ku aing mun teu berat penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Sumantak ahli-ahli Allah mah ku ari ge hudang ti penting henteu mikiran sorangan. Mandi, salat, terus tadarruk ka Allah, tahajud, salat hajat, terus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan. Lantaran can aya tanda-tanda dek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun dek aya hujan mah. Duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna. Ketika nagara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna, teu nutup kemungkinan ku aing disiksa kaum tersebut. Masya Allah. Konsepna hayang mahmur, berlimpah ruah cara kamari. Hiji amanu, nomor kedua wat taqau, iman jeung taqwa. Masya Allah. Babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung taqwa. Praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa. Boro-boro batur zangkirang urang ge nu sok ngaji bae titah taqwa teh hararese. Titah taqwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah, ieu lanjut ieu. Afa amila ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna. Kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu iti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in. Kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian ngalan, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang kuari ngadenge bahwa di DPR teh neuleuan gambar X3 tarolol. Kuari mah di HP na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kieu teh resep ulah ngomong ka aing. Kelanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP-na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang deuli di pengajian kos kieu mareke kopea mareke tiung teh
ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipiceun di kumaha deui coba ieu tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hati ku ilmu aya ngarajadadasieun ka Allah tapi nu teu ngaji lamun urang leuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karana di Cikupa teh eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang anu mamawa awewe teh kapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu ya Allah ya Rabbi ieu moral bangsa teh geus kumaha geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji ku ari urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui geus lain di Jakarta lain di Bandung deui di hareupeun imah ku ari mabok di hareupeun imah ku ari judi di hareupeun imah ku ari zina berarti moral geus parah jasa geus parah ulah disalahkeun ka masyarakat ulah disalahkeun dua sinpani dua penggede hiji ulama dua umaro ketika eta rapi masyarakat bakal rapi ketika eta teu ecrek masyarakat bakal leuwih teu ecrek lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa atuh komo umat endeu kumaha deui tinggal kitu bae ulah ese-ese ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu maksudna teu kasogok ente kasuap ente mah alhamdulillah sehat mah bener mun lain lalagan ya bener ya seetik ongkos mah masalah lah teu geus lah iya tuh baheula mah gravitasi da gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan ti mana berkorban demi NU kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus rapid ente tertarik geus mun urang nyebutkeun maunat gede teuing geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaranna manit mah gede teuing Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat sebab kumaha nu dua pemerintah rusak kiai rusak umat lebih rusak pemerintah bener kiai bener umat bakal bener untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada ai bener jasa moal rada untung kiai ge deui lembur-lembur masih kene nu rada bener jasa memang geus hese rada be rada nah ieu keur moral bangsa geus kos kieu geus teu ngatur ku ari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalayah nu teu puasa terbuka ku ari mah teu puasa teh ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling berarti ngabohongkeun ka Allah ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sing hade ulah aman-aman urang aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura maka apakah ngarasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama ngarasa aman layatiyahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia tea kusabab sia moral sia tea geus lain islami
siageus ngabohongkeun ka Allah, siageus ngabohongkeun ka aing cek Allah, siageus ngabohongkeun ka Rasul aing. Awas, sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing. Ke ti peuting ku aing sia disiksa, wa hum naimun, sia keur melolor harees disiksa ku aing sia. Yogyakarta gempa peuting, Masya Allah. Gofiluna anu keur poho kana siksa. Ku hari mah tu para roh aja kabehan ge. Urang inget so tadi jero pangajian ja, geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge. Kumaha para rohona? Atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai. Goblok teh si kiai. Tolol teh kiai. Lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji. Deuna ge. Atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV. Cak jana istiqomah jana. Kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah. Geus puguh nyana beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae. Sia-sia nu boga tuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon. Lo satu sia teu kudu ngomong ka aing. Bener sia kitu, bener sia, salah sia. Ya ternyata tuh karena rieu bae jadi TV teh. Kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab, mun nyaba kabeneran nyana keur aya di patengahan, di tengah patengahan aya kitab, mun nyaba keur di dapur aya kitab, mun nyaba nyana keur di luar aya kitab. Jaki itu kiai baheula mah. Kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup, TV-na aya, jang di tengah TV-na aya, jang di dapur TV-na aya, jang urang dapur di kamar ge aya TV. Kiai kuari mah TV. Bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara? Tuh, sia mah nyahoban. Keur ngising ge nonton TV, nonton TV. Berarti kan rusak jasa ieu. Rusak jasa, Masya Allah. Tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta. Nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura. Hamzah lil inkar lit taubih. Hei masyarakat Indonesia, cak Allah ya cak Allah. Ulah ngarasa aman sia. Fa amina ahlul qura. Ulah ngarasa aman sia. Ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing. Ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing. Ke sia ku aing, sia keur malor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing. Umat nu baraha ku bolon teuing sia. Eta bagus itu ulah ta. Fa amina lil inkar. Atawa li taubeh. Cek Gusti Allah. Ilmu aya di sia, pangarti aya di sia, masyarakat amburadul ku sia diantepkeun. Aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh. Ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon, ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia, eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa. Hehe cak Gusti Allah. Nanaonan sia tau beta ku tolol ting sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deuleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara, ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab eueuh nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok eueuh. Nu judi eueuh di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri
Ngan di luar, jadi tetap diri mah sebab di luar gitu. Paling goyang setik lah. Ya Allah ya Rob, sing hade urang ulah aman-aman kade. Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah, ingkar ka Rasulullah disiksa. Atuh sarua tuh ku ari ge marukan kumaha. Ya Allah ya Rabbi. Awa aminahul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun. Jeung deui apakah ngarasa aman, ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura, ahli-ahli negara, khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang. Kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul. Titah ulah mabok marabok bae, titah ulah zina bae, titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae, titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan. Cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bae lah jasa rua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia. Ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna. Awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah. Yogyakarta peuting ku Allah, Berang Padang Masya Allah karim. Urang tenggeus ditegor ku Gusti Allah tuh Galunggung deule, tuh Yogyakarta, tuh Padang, tuh tsunami, tuh Ciamis, Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah, Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah, Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah. Kade ulah ngarasa aman ku sabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada. Dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur, tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan. Stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah. Emang iya hujan teh anang hasil lain sia mah teh nyaona naon. Ditanya geus hujan, entos Kiai alhamdulillah banjir, aya guludugan. Eueuh. Sabaraha miliar ku ari kerugian, lain kerugian ieu nyeunan hujan, nembakan hujan. Eta ge ku deudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad. Tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah. Deuk kumaha coba ieu? Pertanian sabaraha ribu hektar, sabaraha ratus hektar, sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku hari teh. Masya Allah, tinggal aya Karawang-Karawangna doang geus lain tina cai hujan, tina Jatiluhur, tina kiriman-kiriman itu teu nyaho urang Jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah. Dak nu madak di urang we di urang sadane bocor. Ternyata PDAM-na teu jalan jang kota mah rahasia Allah. Saat sumur eueuh caian sadane kandas, bendunganana bocor, nu kasedot adalah taneuh. Neuk kumaha deui? Rahasia Allah. Keur ditegor urang ku Allah sia de. Kunaon urang ngomong kejadian alam, kieu lah alam. Balikeun atuh pikiran. Ieu langit nu Allah, ieu bumi nu Allah, urangna nu Allah, kita nurut ka Allah. Ketika teu nurut ka Allah melalui Rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia kuai. Ieu kakarak tegoran-tegoran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya. Sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya. Teu bae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah. Sebab naon? Aya instruksi mah sugan bae aya ieu.
tama moal beres tobat kos gitu timbul tina nurani atau timbul ya masya Allah karing hararese amat tuh orang lamun nyebut nurani ngelawan asup ka jero hate tamun nyebut birani simba itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna amin ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya rangda bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa cek bupati teu kudu dititah kiai itu mah aya rangda diamankeun mah kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah telok memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat telok main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet petet malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya gua blot atuh kiamat cilaka ujiannya mah kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing mah nungguan instruksi bae ceuk malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosenna, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Ya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab gue dosen. Teka jawab gue dosen. Iya ya apa ya? Sejarah saya. Ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung kuari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Nyana nanya, Kiai, ya saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter hujan. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun
naon atuh kuari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu ngumpulkeun batu jang naon jang meupehan sia ini sia ka ditu bisi ka peupeuh bisa tak kiai aing cenah kos kieu mah jawabanana ye jago tuh kiai kabeh dosen-dosen ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cekeun pan malaikat Jibril teh kuari ku bom batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah anu bener ge saya teu percaya ka aing marah kiai ini tadi mah batuk bae kuring teh ja marah mari kiai bakal ditimpakeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa ka para pelajar SMA SMP SD kabeh termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril ulah tenang-tenang sia cek eta kiai kiai kolot juga gak amat cek bisa jadi kos gitu lantaran dosen-dosenna pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul ka kedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun cek balik sieun nya aing mal nanya-nanya deui ka nyana cek teu aya aing aduh serem jasa teh kiai cek nya iya awa amina ahlul qura masyaallah tuh mantap ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik ka nyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna meyakinkan kiai kos kitu geus tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah dek nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu jadi bingung nya ge aduh aing sakieu teh datang deui teh mahasiswa kiai jangan sembarangan sakieu ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lah moal nanya deui geus aing mah. Ieu dibere ayatna ieu. Afa wa aminalul qura dua ayat afa aminalul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awa aminalul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut balikeun Jibril nu dititah Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud tiupkeun angin instruksikeun Jibril nu dititah nah baca ku sia ayat ieu ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah karena materi jeung duit ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut ketika kiai ngajar geus teu ikhlas hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat tunggu tanggal mainnya Jibril bakal datang nyiksa kiai tersebut kadenge ku teu sia mahasiswa geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceurignya dibere hidayah ku Gusti Allah setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu
ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranna hirup keneh mal dibejakeun ngaranna hirup keneh kuaring gesannya nama tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicin mun di urang ki mau pasir eta teh sarjana hukum esa dipicin ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ge mau pasir tanya ka mau pasir salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung nah kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah bahkan menteri penerangan Harmoko datang ke manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung mana kuari geus tobat nyana mah dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun sulit saya untuk mengomentari di Indonesia cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage enggak saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehna sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit sebab itu bekas saya sebab dari saya lengser bukan makin membaik makin hancur sejak saya menjabat saja sudah begitu apalagi sekarang jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana Harmoko na hirup kene jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, soekeun sia ku aing. Je, hirup kana Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI? Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus cenah mah. Kuari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leletika jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat bedas lain lalagaan lamun ahli negara wari brutal moralna rusak kemudian tersadar timimiti anu ngageueuh dia ta wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas MUI tingkat daerah MUI tingkat kecamatan tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa awas cak Gusti Allah ulah tenang-tenang atuh sia siksa ku aing sia mun teu peuting beurang ku aing sia disiksa ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagaan gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jerona teh ieu geus teu bisa Masya Allah lain lalagaan ya di urang teh panas sing hade tegoran ti Gusti Allah hujan hanya sekedar buatan jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur ieu mah teu hujan asli mah lain deui lamun tas hujan jukut jarara di harejo ieu mah teu gitu coba tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae ngan lain eta coba nu kudu disadarkeun lain hayu babarengan lain hayu kompetisi jeung Allah panas hujankeun ku aing panas hujankeun ku aing ge bisa nyieun hujan aing ge bisa
nembak hujan aing ge bisa je cek Gusti Allah dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing ye sembarangan cek Gusti Allah lain hayu nasehatan masyarakat dulur wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui tawa tukang nasehatan Golkar tawa kos gitu mah ketirok bareres no bener dengan nasehatanana Masya Allah Karim nah iya ditegur ku Gusti Allah deuleu umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya terus korupsi terus maling terus zina terus mabok dan lain-lain sebagainya deuleukeun ku aing mun teu berat penting siksa sia ku aing na'udzubillah min dzalik afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyandupaya Allah yakni istidrajuhu karena panyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kanikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kanikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kanikmatan sehat kanikmatan segala rupa loba diberi ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut ti baheula ge aya batu-batu Garut kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo unggul saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus nyenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui ti berbagai daerah Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang kuari mah di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu lain lalagaan emas mah lulu emas tono tah mah logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja ti koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa Masya Allah Karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang urai barang pajak terus-terusan ketika urang teu mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngabangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat pindahkeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RT awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae
ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju wow jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia urang teh bagian anu kesekianana weh luar biasa panyungkun ti Gusti Allah leletikanana urang dagang nu tadi nama biasa bae kuari barada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang ketika orang dibere awak sehat kurang dipake muyah maye lalagaan heureyan pake maksiat ka Gusti Allah disungkun ku Allah dah cek nya aing teu naon awak aing dipake maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah deleukeun sakedeung deui panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut diganti ku siksa sing deui lain lalagaan nah nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal diberi siksa sekaligus kadek fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi jelema nu ngarasa tenang jelema rugi jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae awas siksa ku Gusti Allah baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakemplok daerah atau siksa secara nasional awas sing ada ngeyelah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang besi aya nu judi tegor besi aya nu maling tegor kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun kaum anu rugi masyaallah ngalanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka ahli surga geus jelas ahli neraka geus jelas urang geus nyaho ahli neraka innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman takaburnyana teu nurut bakal jadi ahli neraka naudzubillah min walladzina amanu wa amilus solihati jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh teu kudu hese beleke la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah etalah penghuni surga masyaallah sahabat naros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah lamun di akhirat manusia bakal dihisab dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan ketika jelema ditimbang kemudian amalna goreng boro-boro loba leuwih kagorenganana sabillah suan sagede endog kitu tuma endog tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae masyaallah boro-boro endogna tuma na ge leutik tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae
Ya Rasulullah wa kadzalika. Itu kene lamun jelema ditimbang amalna. Ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing. Sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah. Tak saeutik asa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat kita hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek 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 konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajakeun aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae. Ka mana ieu aing bakal lae. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Ieu untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng ke mana? Iya. Nah. Wa bainahuma hijab. Antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seurikeun sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asar geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah iya ge di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay kasisi geus kasisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda, tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wahara ieu Gusti Allah. Makanya halang segala. Maksudnya sana jantinnya halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan. Jelema keur ka nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kukumahakeun ka sorga bae. Teh kali sorga euy ka sorga mah sataranjang pun mah sataranjang kajon. Taranjang los cenah. Aing mah panas ya di neraka. Tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka, antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang. Ya Allah Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab tembok. Wah, asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare. Urang suka bumi ge kana neraka.
dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh eta ieu surga belah dia ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok a'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka na kadeuleu mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunia na ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh brak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tah ari di neraka mah di neraka jaga keur ngojai haju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nya nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis kos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakieu ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok rokok itu tak lain rokok udah sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetepka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina
jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf. Karena bisa deuleu ka sorga, bisa deuleu ka neraka. Tapi ka sorga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh. Neuleu ka ditu, waduh ahli sorga keur balake cerahkan. Neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya sia mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur diteundeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf diteundeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna diteundeun lah nyana di sulul Arab benteng A'raf masyaallah geus faiza nazaru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna diteundeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge kos kieu. Ya kasalahan nong torogan pan. Kreditan diharamkeun terus bae.
bunga bang sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan mah jelema anu bangsa salat teu pati khusu nu kaditu. Ngeureudit mah henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagos kitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah. Berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengikeun teu didengikeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia. Dia tuh kajen teuy. Di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah. Sanunya urang kos ieu ge ka surga. Jatuh saya sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, naon tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan. Ih cek Gusti pan aing pangeran. Atuh tembongkeun kejujuran pangeran. Keadilan pangeran cenah Gusti mah adil. Emang kunaon gitu? Lah, Gusti kunaon aja Gusti mah uninga. Mabok bae kan. Aduh mah uninga Gusti. Deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula. Moal kebel ieu mah. Mabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana. Deposito dinyana lah paling ge 1000 tahun. Kakerlek kan. Ieu masih Udin aya di Araf, mantep kan. Nya atuh aya daek neuleuk ka neraka los, aya teh daek atuh ulah. Aya neuleuk bae ka surga pan nya menikmati henteu nganeuleuk doang gitu. Neuleukkeun ulin, neuleukkeun anu lulumpatan, neuleukkeun anu nginum nu dahar. Nyana tinggal kerot bae. Pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikna sial jasa tah. Nyana bae terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas letik. Tah. Letik kos itu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah pan teu ieu mah. Neuleuk ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik ka nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah pan. Ditangkep gurintil. Kadeuleukan ku di Arab sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Pan lecet di sorga mah kajen kuku mah teu lecet. Teu lecet mah buronganan ke neneangan obat merah. Eta muka mantri Mujiono atuh ka ditu. Heueuh di sorga mah naek nya capek datang ke gunung tanggap bruda datang ka handap seuri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang. Masalah si sorga ngaranna ge atuh. Tinggal eta bae nu di Arab edeuh tah budak. Aduh. Haji Pendi di Arab nya langit nyelekot. Neuleuh nginum, neuleuh keur indehoy, nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur. Dibere henteu. Lah ceknya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka. Los. Neuleuh neraka. Aduh, nu jejeritan, nu odol-odolan, nu nanah, nu getih. Wah, geus macem-macem nu diguntingan segala letahna, nu digantung. Nah, aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya. Senangan ieu aing udah tebar kos kitu pan gaceng ongko pan. Aduh. Pasti beres ya. Ada, bandingan ieu bae cak aja banding neuleuh di neraka aing mah lah.
Tapi kebal-kebal kan teu betah. Nu ceurik anu macem-macem. Ieu deui pemandangan kos kieu jasa. Balik deui ka sorga. Ieu deui. Di luhur jana. Dibere nginum henteu, dibere nanaon henteu. Di luhur we teh mah. Ashabul A'raf. Ya Allah, ya Rabbi. Masyaallah. Tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli-ahli sorga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger-tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing. Ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga. Wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep. Wasiwaduha beungeutna harari deung lil kafirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negaranya na iloban asup Islam. Lawan Allah Gusti. Maha segala-gala Gusti Allah. Anu kira-kira teu mungkin asup Islam, makan asup Islam. Anak pendeta sabaraha nu asup Islam kuari. Lain lalagaan ieu mah. Ditutupi ku Amerika. Lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam, bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid ku nyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun jasalah. Eta lah hidayah nu kos kitu. Nah, nyahoeun ashabul A'raf mah ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang. Siwadul wujuh lil kafirin. Kafir mah heureurideung. Kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka. Nyana di luhur A'raf neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu. Kumaha teh ketika jana neuleuh ahli sorga. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli A'raf nu aya di luhur benteng A'raf nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum.
tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah, dadah, arop dadah. Gila. Nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab, ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum, bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum. Gandeng cek malaikat borbong. Aduh, malaikat ge gajagan. Nyana capeun. Nuk brol we ka ditu. Laka cek malaikat. Cenah sub ka surga wa hum yatmaun, padahal nyana harayang luar biasa ka surga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim, tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah. Jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cik malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim. Padahal mah memang moal atuh jageus aya di Arab, tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka, ulah dijadikeun penghuni neraka. La taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Asal neuleuh ka surga salamun alaikum, kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai. Asal neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh. Bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum,
nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul Arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka yaripuna hum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideulekeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya iya itu George Bush tuh wih bener itu si Tong Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener itu taekwondo wow nyarahun nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana wow itu bos urang kan bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cinglu wah bener si Cinglu nyana tanya lu disebutkeun pokoknya mah nu jana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jam'ukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjen dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjen dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan maagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagna ankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar usia dia gagajak bae melalui lurah rasakan kusia rasakan maaf nangkum cukup kecukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui Innova, dibelikan ka Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya, nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Ma'agna ankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agna ankum teu aya mangfaatna. Wa ma tastakbirun, wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maaf angkum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji kapanasan panenna haji yo dengekeun ku sia magnankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaha disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maaf angkum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ya ahli Arab pohara jasa ya. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing teh mana ye? Nu keur ini paing ye. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Oh, muncul.
malaikat iya aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipunya nah ke di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke-11 doh bakari ndek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasaha ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta du kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia ge kitunya na mah keur di dunia ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga maena diomong aduh omongnya na diluhuri di handap kecuali sia ka surga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere suret sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cingjing celinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibanggakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wana ada ikuran wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar tok ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya dianggol karya ya
Bapak Presiden yang kami hormati, ulah make kos kitu aing seneb ya. Panasna, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa. Kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik? Pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, provider gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg, macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teu jahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi. Baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah be, jangan dukung ke Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum, paedan rasakeun, Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpaatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endeup takorub tadoru jang haol pan merena 1000. Pan aing meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teh mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna sia kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan ku embe kabeh gitu jadi aing mah mangpaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang. Tapi ban mun eueuh lawangan kotok embe araras. Berkat engsel aing nutup kan. Jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge. Di babok engsel bisa sia. Sugih-sugih ngan engsel doang.
kira-kira budak Masya Allah. Nah iya orang iya lamun ngarnungkeun ieu rame jasa masalah ashabul araf ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ternyata manfaat jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna angkum horeng teu aya kacukupanana aya teh aya manfaatna. Wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Nak engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka. Ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba ittala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini. Wah. Apakah itu? Apakah dia? Kaget kabeh dia. Ya ahlal a'rab. Jempling luar biasa. Hudang. Barang hudang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pedi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantata di nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak-lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Gerara sumpah ka surga bae nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyana nus. Alaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jak nyana geus.
pasti asal ka sorga dihampura. Wah tuh bureng bae geus ka sorga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli sorga itu naon cai tah naon itu. Aduh dipapag kudu di sorga. Pen karena ka dia emang. Oh jak cenah. Tadina di mana? Di atas sana. Waduh kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh Masya Allah karim pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu Masya Allah mantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di kasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah karim pohara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaulail ladzina aqsamtum wallah